Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsarun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah surat Allah dan Rasul apabila dia menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya padanyalah kamu akan dikumpulkan. Jadi sebenarnya arti dari surat Al-Anfal ayat 24 ngajelaskeun Allah kawasa anu ngabolak-balikeun hate atau perasaan jalmi. Cip Yasmin Jujunda nyanya hati jalmi mah anu bogoh jadi teu bogoh nya sabaikna we kitu. Aya bidadari AA Neng Yasmin bios ngiring ngadangukeun ngaos. Daripada nyimak mah lebih baik ikutan ngaos we. Oh, umurnya Iman teh hoyong jadi imam Yasmin ya. Abi mah kan butuhna anu sungguhnya sanes nu singgah. Jadi mun emang Aiman bade ngaos we ka Abi. Ayusuk. Oh. Oh, mun teu rek kitu mah ditampi ya Al-Qur'ana ya. Mangga. Mugi aya di jalan kelancaran. Ya. Abi atuh pamit heula ya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si acuk geus ka mananya milami-lami teuing. Mukoh manehna nu ngajanjian tapi manehna nu lami. Si acuk geus ningarewaskeun. Teu naon awan nyadak. Ajak pendak. Iya, atuh kaduh nya kaduh rezeki. Ya pamasarkeun acuk kangge neng sadan kangge wagina. Nuhun A. Sami-sami. Kana ieu sabunan di bolong. Itu sabun, iya sabun waak kangge pemutih wajah. Itu sabun di Jepang. Asal seberapa teh urang misalkan kayak nabuh dangdut. Tombol nabuh dangdut, nabuh wayang lupa itu putih itu sanggup itu akhirnya itu nanti ke operasi nanti. Akhirnya orang juga ada pesotan bapak bisa ngeliat. Yuk. Lain asa dipikir-pikir mah asa ngeunah ku ayeuna nya jeung depan teh kuda jeung baheula urang ge nyata aya mah urang ge geus rada ieu ngeunah rada ka masjid kadung teu ti baheula gitu baheula mah da nya ge duit loba anger we da taralana beak teu palaruguh komo lamun geus datang si ieu mah si Aceh. Heeh, anjing.
ngajakna judi deui, ente judi kana nginum. Baing kira orang ajakan bareng-bareng cacing. Kahayang mah CS teh kabeh gitu. Urang sajalur. Asa nyesel anjir basa eta nyarekan si Yusuf jeung si Abah jeung mararane. Justru eta urang mah ayeuna urang diajarkeun ku si Yusuf, diajarkeun kana semerew salat. Sarua pan urang oge. Karena urang eta rada ngincer adina euy. Wah, Karena Yusuf Yasmin boga teh adi. aya ngaranna Yasmin. Juga Aing can itu pernah aiku benar mah gitu di paparinan lah ku Gusti. Sugano. Urang oge da euy anjir kamari. Mah, Sep. Tidur yuk, Oh, ayo rokok teh. Moal ceng sikar puasa. Ceng tawaranana. Masa tuh orang kita piuk-piuk ah. Kemarin selang 2000. Urang mah moal bisa euy, anu Kurang janji jeung si Yusuf. Kayak maghrib. Oh, kayak maghrib betul. Oh, geus buka orang aya janji ka masjid jeung si Yusuf. Anjing si usuk goblok ku aing ngebuka anjing di rumah teh. Geus kieu aya nama. Mun eta mun geus tarawih kumaha geus balik di eta bisa mah. Moal bisa juga. Geus kieu anjing mun maneh Ramadan ngaku kana aing balad ke malam takbiran ku aing di dagoan anjing ngeueut jeung aing mun eueuh anjing geus lain balad aing anjing ah ieu goblok. Astagfirullahaladzim. kembali cing sabar we cep meureun ieu teh gogoda dek benar biasa sok aya dodoja. Man. Ceng, bagian si Cecep. Wah, dawang bang. Cecep tuh di handap bah. Eta mana jeung teu puasa deui. Anjing poho bah. Bae cing sabar cengnya. Cecep. Mana yuk tong ngadeukeutan we anak urang. Anak urang terfokus masantren, dibawa ku mana jadi teu balik. Awas sekali-kali deui nya. Siapa? Bae we cing sabar. Da biasa ari soal jodoh mah. Meureun lamun si Arumi jodohna mah keke aya jalan insyaallah kudu percaya we urang ge. Geus aya nama lah fokus urang kana ibadah bukan ngideukeun jalan aja si jodohna. Saya mau balik. Diaskeun kamu lalu tentang lamaran si A itu Ya Allah, ya Rob, Nu Maha Kuasa, pasihan hamba petunjuk, kabimbing hati nu ngaran cabang. Kalawan ridwana Nu Maha Suci, mugi pamilih Imam Sajati, panuntun ati. Imam anu sanyana imam, ngabimbing abi dina tautan agama sareng takwa. Ya Rob, gampilkeun, caketkeun nu sanyana sae kangge hamba.
Jauhkan mun jantan mudaharat ka abi. Saukur ka anjeun ya Rob. Abi nyungkeun petunjuk tur rahmat amin. Man, kumaha ayeuna rada mendingan. Nah, kieu we amerkane Ya orang jeung Yusuf jeung Iman, aduh, kunaon. ya pasuangan su kamari Baru di antosan di bumi, cenah ka mana? Pan balik ka ditu. ya aduh hampura mau tadi kiat mah angkat tadi nu karasa teh naon, Man? ieu pasuangan Geus dipariksa tapi geus 2 kali mangkukna terus tadi Jajan sebelah wae atuh da. Puasa. kalau ada punten ari ieu saha Iya rencangan abi di pesantren membemu langsung. untuk panggang asep. iman kontennya iya aduh bagoler Oh nya iya. Atuh bade ngaos mah ayeuna. ya kahoyong mah ngawas mah yang Alhamdulillah. perjalanan Hmm. keur teu udur oge Al-Qur'ana aya di dieu. kalau resan aya di luhur tadi teh punten tuh Nama orang buka surat Al-Baqarah ayat di hiji nya. So. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna Sadaqallahu alaihi. Alhamdulillah. Terus ieu mah jongjon kan ya. Mun abi teh tiasa rami-rami ieu bade ngajajakeun ka bumina. tuh kalem we Bias. santai lah di dia Enjing insyaallah ka dieu deui lah. cai-cai acan Mun abi kudu nanya nandak mah di kantun lah atuh nya. mun nuhun atuh Tinggal sehat ah. nya amin Payun assalamualaikum. insyaallah Insyaallah. cek ayo tadi teh jangkung Nu tadi teh tarupanana si Yasmin urang rek ngomong teh jelema tadi mah. taruh Heeh. Cing ieu lah cing. Gogo dadak benar meureun ieu teh. Bae cing kuat teh ulah kalau. Heeh eta eta. Ada mun jodoh nama bahasa itu ge moal ka mana. Mana mana nyeri teh man? iya patuangan cek Belah mana coba? iya pas Ya. Cing urang jampe ya. Sudah nantinya ieu mah. Cager lah, kayak betul oke. ini cek Iya iya, anggonya, lanjut. tahu lah cek Itu ada biaya itu di bumi, anu dari kasihan berapa nyawios we iya angin, jimat iya meter sakit. Ya.
Angge we nya. Ani ieu moal lami teuing cacap bade uwi heula nya. Yang kelah ya aya pariogi heula. Cing geura cager we nyaman. Ayo man. Assalamualaikum. Ayu Yusuf, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tos di mana? Pasti masjid ngau sareng. Hari-hari ini bade ka mana? Bade uwi, kabali. Oh mangga terus hati-hati di jalan ya. Siap. Waalaikumsalam. Iya rezeki ya Allah. Balik teuing barang aduh. Aduh. Ulin motor Rauhan cecep si iman puasa dia kekuasaan tak paling si Allah aing ini sama Mana asa ada ceng gitu make baju kokoh kakak heuh. Tak kirim mewah. wah cuy Maneh tulen gerambak ke sarung dikitu-kitu. kayak orang bari sunat isi kotor ngan hanya kal eta ngewa gitu gila Lah anjir. berapa atuh banyak kokoh hari ieu dianting laan emang Anjir poho. picin mana itu tuh wah jelema euy mang kunaon mang alah goblok si aceng ceng ah ikut ketihan kieu mang kunaon si aceng euy bawa ini sakuruk awak badag kieu di kumawana euy bawa Iyo anjing barudak tuh.
Udah anjing. Udah masih. Aing banget. Kak sih. Ya aku nanti. Udah mana mah anjing mah malor tadi dari ieu. Aing sarua lieu ngan batur udah tidak kesal nungguan mararane. Terus saya naon? Ulah teh nangir ulin. Teh bari dek takbiran itu. Anjing aing takbiran mah. Wah, nengok di mana, Man? Tuh, di situ. Aing kira mabok aing jadi sadar kieu ya. Wow, teh jeung mana? Henteu, da aing wae teh duduk teh. Aing enggak paniknya. Ya ka mana nya. Da kasa tuh maneh nungguan marane itu teh. Cek urang bentar nuturkeun urang moal. Nuturkeun molor meureun coba. Mending sare. Da teh apal kitu. Ini dek isu lebaran ya kayaknya aing kabur teh da paeno anjing pae gimana terus enggak aing pas kuk waktu udah tarik kayaknya aing ini mau sesuatu aing kabur anjing gimana buat apa aing bahasa ewat anjing udah anjing udah paeno anjing aing lo banyak mak gebugan aing matak yo yang ini deui anjing karunya aing tuh meninggalin eta anjing teuing juga mah ada sepi gitu atau awan nulungan karunya aing oge tak merasa bersalah lain campurkeun mahal tuh aing itu sare anjing udah kesal aing nungguan malor mananya kurang oge kumaha nulungan kieu mah da coba isuk lebaran karunya kumaha tuh ayeuna lu anjing bingung nya cuk deui we ayeuna mah da anyar kana mah anut kana mah kuriat soalnya teh moge anjing kuriat gebugan urang di tunduh yang leukeun selesare jadi isukan jaba salat Id ya cepet ayo orang baiklah isuk antur isuk lamun ieu mah kayak mah we taunya ini teh isuk kunaon aing nya ngesen lah isuk nya urang baiklah omatnya isuknya kurang yuk rupa jeung haban jelema sagala. Iya omong. Ku sugan aing da moal rek. Ini jeung derek paruwati cinggur amal geus si cicing jeung urangnya. Ka jadi sare-sarekeun atuh da rupa. Si kibok. Cik omongan wae karunya tapi anjing tadi tinggalkeun sorangan. Isukan urang bantuan yang nu katabrakna. Sugana kapanggil lah jadi meh manehna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar aku gah plat imah kan sampai yang nyari kene iya aku ambil pokoknya bisa iya pemasin hanti usuk kamari kadieu nganterkeun jakat mah kieu sih iya sareng ieu mah sareng sembako ayo nganterkeun uang saha mah kata lu rencangan aa sah imam dalam si cecep kadieu nganterkeun aa kita masih carekan tapi peduli kene marane Suka atuh ngantosan aa di payun di anu silaturahmi kadieu udah sampai lagi nyari kene
halus oke ya cuk Ya, ingat meureun ka AA. ke ada dan nyerikin kan sampai anak Kunaon nangis AA? pembaturan peduli kan gitu kan. Ya alhamdulillah we boga babaturan teh balagur. Geus eta mah pikeun ayeuna ka hareupna jadikeun enteung keur AA. Mudah-mudahan hidayah keur AA. Amin amin ya Allah. Selamat Hari Raya, selamat Hari Lebaran, raihlah kemenangan setelah Ramadan, mari berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama-lama yang burung. Oh, ngiluan atuh buru. Ayeuna jadi andeunya. Jadi andeu. 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sahabat mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Jarga. Buat owner yang sedang sakit lambungnya semoga cepat sembuh. Doa dari kami selalu buat menyertaimu. Ada kawin oge berbenturan wedeng biaya. Harus ayo jangan semoga karena iman jauh dia hirup jauh jadi mati. Saya pun mah sok mikir. Jadi jelema teh berguna pisan. Cek getting. Kunaon mang jika nu galau Saya masalah itu. jika nu hayang kawin Justru teh yang kawin ya teh oh biaya bingung kawin. oh berarti dia miskin. Jadi kieu we kayak anak jelema teu boga di dieu mah. Kayak Kang gaduh padamelan tuh. Teu justru eta teh gaduh padamelannya. Nunggu ratunya. Kang ngagarung we kumaha teh. Pasti hiji deui. Kang lemah iman. Pokoknya iman jauh pisan kana agama eta. Ya toh supaya kita mau orang ngiring hayu hijrah Ayo orang babarengan subhanallah.
senyuman. Selamat hari raya, selamat hari lebaran, rayalah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, rayalah kemenangan dengan senyuman. Dunia ini penuh coba, syarat godaan, kadang ada kehilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya untuk kebanggaan dunia akhirat. Selamat hari raya, selamat hari lebaran, rayalah kemenangan setelah Ramadan. Mari berjabat tangan, mari maaf-maafan, rayalah kemenangan dengan senyuman. Dunia ini penuh coba, syarat godaan, kadang ada kekhilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat. Dewa Bujana, Thomas Ramdan, Andy, dan saya sendiri. Mudah-mudahan kita puasanya mabrur dan kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan dimaafkan seluruh Indonesia kesalahannya. Amin. Dunia ini penuh coba, syarat godaan, kadang ada kekhilafan dan kesalahan. Hadirkanlah ketakwaan, mohon ampunnya untuk satu kebahagiaan dunia akhirat.